tumpang dua ukur bintang mang ojo aja mang udu rekli erohi eje anu mejo jadi baju sudah di dia pasti ayah kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu pelat itu enak. Itu pensel monggo. Tak kelek cenah bersih. Tak kelek cenah bersih. Tak kelek cenah bersih. Lain masalah bersih, hanit cenah keket. Itu ieu geus perawatan heula tuh enak. Aduh, atau tiga terpesona. Lain terpesona lujit, kemudian tinggal lujit. Itu salah. Ayo harus teh. Hayang iya, hayang lagu mah. Iya, nam teh itu. Nam, lagu. Hayang lagu naon cenah? Kopi mangga da. Tah. Daun hiris. Keulak jeung anu jeung daun hiris. Kumaha TL we bebas. Ieu teh ngaran TL teh di mana teh nyokot ieu? Pada mana lah. TL ETT nya teteh Lembang. Kayaknya literal pulang lunak. Oh, TL teteh Lembang. Mohon aku margi abi lagi ke Lembang. Nya tebih ka dieu. Disingkat TL. Mohon. Jadi teteh Lembang. Gitu. Nah, hanteu teteh langsung gitu teh. Hah? Udah sang mangga. Teh tadinya abi teh dari teteh lakor ngan final teuing. Heeh, sang mangga lanjut. Ayo.
Yo, ladies and gentlemen, rahimakumullah. Inilah dia, nih, dengan judul lagu Kopi Selam. Tadinya enggak tadi. Itu cara Kawinan. kawinan saha? Kawinan si Oga. Si Oga teh kawin. Jeung kulanter. Nisa jeung Nisa. Alhamdulillahnya. Mudah-mudahan si jantan keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Ieu mah hiji anugerah. Kercep Oga mah. Kercep Oga hiji anugerah. Hiji anugerah. Kanggo Nisa Musibah. Aduh. Oh iya pengantin macam jasa di Panon sia. Panu dari. Anu geus kawanti-wanti nu enak kabina-bina Neng Nisa.
Iya kesukaan. Nah itu bagja pisan dina waktu ayeuna ning bisa ditembungkeun sareng cek boga upinakeun tina alam balagasan kana alam limitan cek udang Ari kitu kumaha kakaran? kupitana geuningan ieu teh Ini sunaro suran dipegawe wajan mudah-mudahan singa jantan ke keluarga nusa keena rumah wadah turun macet mudah Amin. aman Amin. eta aman amin Urang geus sabuktikan bang bisa urang. Aya naon ku bakar dus? Ah, kumaha siapa? Kieu Indrajit. Oh Indrajit. Indrajit. Iya ya togok. Oh, togo. Ayo soraan togo ge. Ibu bapak periodi kaundingan ya teh salah sabios orang Solo asli nama. Asina Solo. Mun teu ninggal cep ogang kedana Mas Tito nya teh kedana nanti angkat ka Medan. Ayeuna teh kuduna ka Medan. Ka Medan. Kan dipikir-pikir teh ku Mas Tito rek naon ka Medan nu ditah eueuh dulur teu buka. Ya rek naon Beli mata ka dieu we kitu teh. tapi bener kan. Tuh nya rasana ke Jawa atuh ge. Hiduana sedayana simkuring tireng-rengana Kang Oga di AKTV pangintennya. dulungan urang we nya. Lain anak buah urang. Siap. Ya, abdi sekeluarga insya Allah mingguan payung balik ke Malaysia. Amin. Oh iya. Kapercanten janten duta kesenian. Terus Di Nararagan nyunatan Upin Ipin. ari mani upin-ipin sunatan atuh mudah nyepitan karos betul. Ente naon-naon. Yang penting mah urang aya apresiasi. Apresiasi nah bener. Atur nuhun sim kuring diulam. Aing teh diulam teu. Aku teh datang sorangan. Jadi ka dieu we ya. Ngaran. Awalnya perkenalkan Nabi Abdi Tito asal Solo, nu jelas abdi di Bandung jualan bakso. Iya. Hobi abdi pidato walaupun setik rada ngaco lumayan lah daripada jual bobogo wadana kejo. Benar. Itulah si Tito tampak bego tapi maco yang wajahnya mirip Dude Herlino. Mas seseraman jeung api. Simah humor. Cingcir deui si Marsa men ka api. Lain rasa mah nu kieu teh teh. Kamana teh? Karena kalau teh. Teh. Iya salah satu cicing lah. Ibu tepuk tangan kalau neng teh. Salah satu hiji istri anu tara make gudang anjeunna. Tara pakai gudang siapa? Tara laki. Oh iya. Dia teh palsu. Sekurangnya suntik solihin. Cantik silikon. Palingan di rumah nyarekan sih teh. Holding buka pakai. Ieu teh abdi mah nemean. Mayung ka mana ke dana ka ditu loba jelema. Abdi loba. Ning mana ka ditu jadi tiluana kana rieu. Cincin ini ramai. Asal Ayo bawa sorangan ya bisa. Bisa ayo pakai mik oke. bener sebenarnya mah teu kedana kan nih. Kebudu. Dan suara teh mulak di dieu tah. Mohon ka mana mah? Heh, sugan teh edet naon gitu. Ya, Ayah kajutan. Lain tapi tinggal genok saja. Tinggal bisa. Nah genok. tapi itu naon-naon ari nyeres kanjut mah teu kasar. Kasar. Cing jerining kanjut mah bahasana bahasa Cawoka. Ya. Kumaha naon bahasa Cawoka kanjut nanya peribahasa. Heeh. Wadah duit naon? Duit. Kanyut kuna. Kanjut kuda. Leres teh eta kesanakannya. Benar. Anu sieunan. Kanjut tapun Nah, Kanyut lataran. kanjut utara. Nabunuh. Musiunan. Nu sieunan kanjut nabunuh. Aya deui kanjut dia burut. Kemana? Ayah kene teh. Naon? Awewe nu minum kawin. Naon eta? Hambur kanyut. Geus ulah nyeres kanjut mah. Abdi sok keluasan nyeres kanjut teh. Ya.
Ya urang teh ada hiburan. Hiburan. Nyanyi dah. Tapi tepangkan heula. Kan geus. Di keluarga besar Sanca. Oh, di programna KTV kami insyaallah sasi Ramadan ayahnya kabu tilu dugi ka kabu opat. Alhamdulillah. Dina acara ngabuburit. Oh, semua. Eta ge mun dipercanten ku Allah. Ya gitu. Udah satu sini bulan wae sasi rumahnya. Oh, bohong. Geus nyanyi. Bu Hajat karangan Bu Hajat ngiring bingah Bapak Hajat haturah. Tega-tegana teu bosen-bosen umbar-umbar cinta. Aya puas-puasna duka leku ngagoda dusta. Lain sabarana, lain dagoana, asa buntu temanggih jalan berkasaya. Dewi